Bapak Ipan untuk simpuring di pihormat, sareng rerencangan sadaya untuk simpuring di tingkat cinta. Lamun pipayun hayang urang sasarengan manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kulantaran nikmat sakidayana urang sadaya tiasa ngumpul dina kasempatan ieu. Teu hilap shalawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng ka urang sadaya salaku umat mugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngaduikeun biantara singkat ngeunaan perubahan kurikulum 2013. Hadirin sadaya, perubahan kurikulum teh kedah dilaksanakeun supados prestasi sareng kualitas murid tiasa ningkat. Sapertos kurikulum 2013 nu ngagaduhan maksud kanggo ningkatkeun panggoyong cerangan siswa sareng ngadorong siswa supados aktif. Kurikulum ieu memang unik sareng benten dina kurikulum nu sadancana. Kanggo ningkatkeun kurikulum ieu kanggo ningkatkeun sikap pengetahuan, nilai sareng karakter siswa dibandingkan sareng kurikulum sadancana. Kurikulum ieu oge siswa teu jadi objek tapi justru janten jadi subjek. Sareng ngiring ngembangkeun tema nu aya. Panilaian oge benten salah saeutina komponen nilai siswa nyaeta upami siswa lobana ros. Kumargi dina kurikulum ieu aya sababaraha perkawis sapertos leungitna sababaraha